Obleng sana sih ya. Mohon obleng. Sana gaduh motor bodong ya. Udah mau gitu mau kita periksa di kantor polisinya. Ucang aja, lu bocah barang gede di udah anjing gede, cingungu, wow. Aing cangkeling mantan aing siga anjing blos ka kolong dihakat bang. Kali kemana? Tak beli listrik. Beli listrik. Heeh. Anu saha? Kolot Eta sebulan sabaraha nu kolot beli listrik? 1,5 juta. Mahal. Misalnya gimana jika na gelega tanya Gede. perjuangan kolot misalnya eta beli listrik 1,5 juta sebulan nih Tapi naon ari obleng? tapi cak budakna nahanya can pernah aya nu kasetrumnya sok per bulan eta 1,5 juta eta teh perjuangan kolot kudu aya nu budakna nu kasetrum gitu cak. Ah, sia masuk ngomong di kemana wae. Geus urang rek meuli heula listrik. Yang naon Nyetrum maneh. rumah wae tuh siap dadah. Menangis sendiri tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menangis. Goyang mang. Ay mana? Kunaon dari mulai lagu dangdut, Leng? Leng enggak ada musik lagi geus eureun. Oh seureun. Kemana mana? Tabil pas urang rek ngalewat ka dieu speaker aktif butut keur nyanyi nya di jogedane cukup keur ngeunaheun kieu menghilangkan stres. Cuma ngahina anjing ngahina. Goblok kieu ge aing mah geus pernah ngiluan audisi. Audisi naon boy? Audisi nanggung Batak. Teu nyambung ngasih teh kaki men. Mane teh mun eudeuh ge mane teh miluan teh audisi teh pan mane ieu nyanyi nya. Audisi cokbun. Naon artina cokbun? Cokbun teh cocok buuk, cocok teh alus, mantap. Berarti obleng oge asup kana audisi eta da ieu cocok buukna nya. Nah, itu bisa. Mun urang mah mun eudeuh urang mah audisi main Rudo. lain boy aman mah ngomong eta ngomong teh ka mana wae boy. Mana ulah gigitan kieu anu gering di rumah sakit aya nu teu damang itu di Bandung. Kieu ge bleng ieu teh karya. Karya sa. Karya urang. Karya di mana nyanyi teh balik. Grip imah panggung, grip imah gedong. Panggung. Imah panggung imah neh ngan eta teh mun teu salah mah karya si Charlie lanjut urang boy eta. Lancuk maneh kitu si Charlie. Oh, ngan kumaha dirusak digitu-gitu mana mah sopan sih. Percaya aing mah Charlie lancuk maneh. Ya, urang mah nya kieu ge ngapar oge. Ngapar lagu batu ngeukeun bae. Kumaha urang daripada maneh boga motor anjing bodoh usaha-usahakan. Dat. Pokona mah anjing aya jalan seutik digibegeun. Mau aya plastik di jalan teh. Disenggot. Mana gitu-gitu ge motor urang daripada main motor mun hayang memotoran main dirempet tilu main cicing dihareup di nu ngalegok bara meuli bensin 2000-an kaera mending keneh urang butut-butut ge anu pribadi sorangan jalan-jalan jeung awewe sorangan jongjon lain ieu bade kulit bonceng euy kari itu bade apel teu main kitu mah Anjing boga motor bodong yang dibangga. Anjing ka itu aing ngaganggu pisan. Openg motor bodong mah. Openg motor bodong mah. la si Abo juga odong kasihan banget kan juga odong cincang keling mantan aing siga anjing blos ka kolong ka bogohna siga bagong cincang keling banget si ujang juga ucing di udag-udagu bajing nyanyi ngalonying ngaran batur maneh lain ngalonying urang mah geus naon ngahina beungeut sia hina ngalonying introspeksi diri emang bener jadinya mah beungeutna juga ucing meok udah motor butut digas redogan eta mesin ieu naon eta teh sagaji mesin enak ya main daek teh boga motor alus kurang dibere samyo anjo mah parantir cai main teh lagi cai cik saperan enak ya abi naros ka ujang mau dibere motor alus daek teh anu alihnya hayang kabeh bener hayang tapi mesinnya mesin cukur
ngajak ribut ya mah. Beli ayang bung di bare mobil. Beli mobilnya ayang karanti ini tinitan. Tapi mesinnya mesin Tamiya. Tamiya mah mesinna nu leutik ku ieu ku baterai ABC. Eta mah ngahina. Iya naon yang kelilingan kira atuh da lieur teh. Sarua jeung kahirupan lieur. Enak mikiran meuli kompor gas, meuli gas LPG listrik, terus meuli rokok, kopi. Sabaraha biasa poe 40.000 ari gaji urang 12.500 bayangkan. Bayangkan obleng motor putih. Lain itu ku bayangkan bila ada randa. Caprok aing bejakeun. Apa polisi motorna bodong. Aing mana suka ka mana wae. Tadi heula aing mah teh ku sistem pisan panai ka ditu, urang di ka ditu. Tadi diputer-puter jadi lieur atuh. Kitu sarua jeung pikiran maning ieu. Beli motor 1 juta dijual 4 juta untung lagi 3,5 juta ding kade kieu aingnya euy beli ding ke 5 juta jual ku aing 4 juta anjing batin HD pati HD modalan HD motorna HD wah nyalina lagi HD 4 juta dijual 1 juta jadi 3 juta Naon maning ngobrolkeun bati naon? Blank kemana? Kemarin balik ke sare urang main ngobrolkeun bati naon? Motor tuh Cih, buka bati mana motor anu sabelah teh eta. Alah mana eta ulah lobakeun meuli ting motor sabelah bahaya sia. Mending keneh nu komplit tapi murah. iki blank jadi tengah teh orang buka duit 1 juta beli motor 500 ya dijual kurang 1.200.000 batina gede kan Oh, terus dibelikeun deui terus 3 juta oh, batina 2 juta tuh mana alus euy jiwa ieu ngabohongna alus. gitu jual beli motor mah jo Ulah teh pamali mending keneh meuli nu komplit tapi bututnya baik. pangmali mah tenaga maneh Ah, tapi bisa ngadengin ini budakna teh. Ubuh we. Mana tuh teh? Lah dibere kayak jeraha mana mau sok kengis biar. Bro, teng dong. Geus seep teh di anu ari ukur aya mah enak. Majang naon apel. pantesan maneh makan duit teh ya dengan mut artos da maneh beki duit ini kan mau hejo we maneh oteng teh Mun mah teh beuki duit mana mau bisnis motor eta tudung. Nu halal neangan mah ulah neangan motor nu sabeulah kitu tudung meuli nu komplit teh. Butut-butut kaos urang itu tuh nu di imah aman, tentrem, sejati, butut-butut oge daripada alus murah sebelah. maneh munafik blank eta motorna ti aing kan maneh teh meuli 2 juta bari ngahutang gope di mana Oh, ke deui atuh sama kejokan hutang geus air balik ke care tulu we care. Yeur, pada. Setelah ku aing ku di istrika meureun ame Luis me kos huntuna ame Luis ku aing ya Yeur boga babaturan teh moyokan bener. Lamun hayang ngabuktikan ka babaturan mah kudu sukses. Kalau pingin sukses itu berawal dari mimpi. Nah, enak mah bobo, ame mimpi sukses gitu tah, Bos. Yang mana kamu itu jadi pegawai saya, kamu itu kudu sukses. Kamu itu harus bisa jadi orang sukses kaya benar. Dan kamu itu harus sayangi orang tua kamu, utamanya orang tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dia sekarang di mana Kang Obleng? Saya dari Polsek Cikanjung, Kang Obleng. Cari kenapa? Obleng, ya sekarang mau Obleng sana sih. Mohon ngobrol. Benar.
Pak Obleng Pak. Pak cari Cari wae. cari Pak. Cari wae. Cari Pak. Cari Pak. Obleng. Cari Pak. Cari Pak. Oh, iya, iya. Kenapa? Justru pajar Cari Pak. Begitu Dia sekarang Mang Obleng gitu teh. Obleng Pak. Obleng teh orang mana gitu teh? Hekar mana sana? Mohon Pak, ya biar mana Pak? Oh, beneran saya ada laporan Mang Obleng di masyarakat. Mang Obleng teh cenah gaduh motor bodong ya. Bener teh? Coba. Saya nih lihat motor plat nomoran kumaha eta. Pak nomor Pak, murah Pak. Ka mana? Surat teh. Saya surat kawin Pak. Surat kawin, surat motor aya teh. Surat motor teh BPKB, STNK na aya teh. di bank Pak. Di bank. Can beres Pak. Can beres, boga hutang. Apa? Setoran. Ya udah mau gitu kita periksa di kantor polisinya. Apa? Nah, anggota sini. Ya tuh Pak, aduh baik ya Pak. Ya Eh, kelas baik teh. Itu beli tuh. bener nih. Bener Pak. Itu lampu diborong-borong deh, Obleng teh. Iya Pak, di warung Gimana kusaha? istri. Buka pembajikan mana teh? Eta siapa yang tinggalin motor? Nah, tinggalin motor. Tinggalin lah. Untung Mana Pak. dibawa ke kantornya? Untung Pak, tuh Pak. Kamu teh. Obleng. Mana ceurik itu rambut borong ceurik. Huntuna ngetes teh aya deui. Eta sok minum mana? Masuk Pak, minum apa? Minum cerang Pak. Jarang. Ieu juga bayi deui. Pan metik Pak. Cuma teu gaduh salah. Mau Obleng, bener eta surat Aya suratna? Pak, komplit Pak. Coba hayang ningali heula, panggil ambillah suratna aya teh. Aya Pak itu dilebet Pak. Dilebat, ulah ngabohong ya jeung polisi mah. Mual tuh Pak. Moalnya enggak saya percaya. Ente terus divaksin teh acan. Vaksin. Cacan Pak. Teh acan. Lah mana pakai celana halal bener ah masa jeung polisi jika kitu. Nanti dulu kan itu. Sebenarnya dua ka iya tuh Pak teh gaduh bapak teh kontek-kontek juga ka dia bikin Itu bobo. ganti. Pak. Tapi Pak, Aduh, gaya pisan deh Kang Obleng. Sini. Pak. Nggak ada apa-apa Pak. Nah, Istri aduh. belum masak-masak Belum Pak. masak-masak ya. Maaf ya nggak di ininya. Ini naon? Ya nggak ada nggak disugumakeun gitu Pak. Sugeng makan, naon sugeng mah teh tanya? Ya jadi dikasih makan minuman anu seger-seger gitu nih Pak. Oh, iya. Nah, Kang Obleng, ya kan. Tadi kan eta motor teh suratan bener Ah, ya. ya, bener. Sumpah demi Allah ya. Asli. Mun bohong, bujurna bisulan bade. Bade. Bade, bener nya? Oh, berarti aya sok kali bener. Sok ini pada intinya mah kami dari Polsek Cikanjung Ya Pak. ngadangu nama Obleng teh bergetar di dunia maya teh bener teh. Komentar undur gitu Nor Pak. gitu. Obleng cenah mah artis terkenal di Cikanjung, cenah bener ya. Alhamdulillah. Itu Kang Obleng ya. Pak. Terus yang pertama saya pengen silaturahmi sareng Kang Obleng. Alhamdulillah Pak, makasih gitu Pak. ya. Makasih Pak. Itu nah ngomong-ngomong Kang Obleng terus divaksin teh acan gitu ya. Jajan Pak, kamar teh abi bae divaksin Pak. Hmm. Abi teh ieu wae Pak, sieun Pak. Sieun kunaon? Sieun ku jarum Pak. Sieun ku jarum. Begitu. Ulah sieun ku jarum. Rambut borong gigi eueuh mah nya sieun ku jarum. Ari peuting sok nguntik moal teh. Gosok. Gosoknya. Karena lewat tuh Pak. Karena lewat. Eta mah sana. Iya Pak. Jadi pikiran teh biar strong gitu Pak. Nah, makanya ntar ada GBR deui di Hegar mana disuntiknya Iya. babaturan nuti cangkedong TV Oh. ya kan harus hadir disuntik ya. Oh, siap. Ya ngarah ke mana-mana Aman Pak. aman. Akang cenah boga cerita kumaha ceritana teh. Jadi abi teh Pak masuk ke satu mall Pak yang di Jakarta. Hmm. Tuh masuk Pak. Kunaon Karena eta? tidak aya anu aplikasi eta teh. Aplikasi etanya Oh, aplikasi aplikasi apa sih? peduli lindungi. Nah, eta bener Pak. Abi ku sapam teh. Cenah ieu ukur mah bungut goreng patut kieu cenah belum divaksin. Diam aja kamu di itu tong sampah. Siapa dia di parkiran? Di mobil we emangnya. Oh, jadi nyeri hati. Nyeri jadi- hati. Oh, bener vaksin itu nomor 1 Ah. untuk apinya untuk kemana-mana teh jadi jongjon. Dong karena untuk kesehatan kita juga Betul. Pak. supaya capaian target di Kecamatan Cikanjung harus beres nih. 15.000 deui Cikanjung teh. Anu belum teh Belum Pak. divaksin masih loba keneh teh. Coba kene Pak. Nah, bantuan Bang Oblengnya Siap. warga Cikanjung kudu divaksin tah. Kudu divaksin biar sehat Pak. Biar sehat. Jadi kali itu kali teh jongjonnya Pak nya. Nanti ditunggu vaksin di Hegar mana Kang Oblengnya datang ya.
Pak. Iya, tapi juga lengan jika kia mah bahaya jarum teh bisa patah ya. Ya, bisa patah ya teh mah. Jarum Nggak, kieu we dagingan. Dagingan teh eta. Aya Pak, Aya. daging ucing. Oh iya Ya Pak. udah, mau bleng intinya silaturahmi seperti itu. Ya Pak. Ya kan? Makasih Pak ya udah kesini Pak. Urang ka dia tadi beda cai-cai acan. Pak, ini keur bikin Pak kan. Ya, Enggak, pokoknya Kang Obleng kudu sukses. Amin. Ya kan, rencana kami dari jajaran kepolisian si Kanjung harus buat kampung YouTuber nih Kang Obleng. Siap ya? Siap Pak. Siap ya? Daripada anak muda nongkrong-nongkrong gak karuan, Oh bener Pak. kita buat konten yang keren, ya kan? Yang keren gitu kan? Betul Kang Obleng? Dukung anak mudanya, kita buat satu komunitas Siap Pak. Kampung YouTuber Cikanjung. Wah, mantap Pak. Keren kan? Bener, Pak. Ah, Oke, saya izin dulu, saya ada kegiatan lain. Lajeng Pak. Mau ngecek masyarakat yang belum divaksin. Oke Pak. Rencana ke depan yang belum vaksin kita akan datangi Babinsa, Babin Kamtipmas. Heeh. Mungkin dijemput ku polisi, tentara yang satu berapa merek dijemput rencana vaksin. Ya, Pak. oke. Itu aja, hatur nuhun. Pak, sami-sami Pak. Kang Obleng, hati-hati, salam Pak, ya. ke istri, Iya, anak Pak. ya. Iya Pak. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titi DJ Pak, hati-hati di jalan ya Pak. Oke. Kalau udah ada di jalan, hati-hati Pak. Oke. Dia mah kasih biar comel eta kudu di teang, kontrol tuh, udah gitu mah bisa kebatur. Caca, Mau deui. jangan balik kene wae. Macan keur ngukur jalan kagok. Kagok tuh ngukur jalan mah tuh ke Brazil, ke itu tuh ke Argentina, ke Arab Saudi, ame bisa umroh langsung. Mana ngomong beledagan. Argentina dan Agretina. Kalau luar negeri kagok. Heeh, eta manehna naon eta setelan kitu siga Jojon. Mau urang keur masalah jeung polisi. Hah? Si Ujang tah beak kerokna aing dilaporkeun urang pajar boga motor. Kedah naon, Bleng? Oh boga motor bodong, cenah teh urang can divaksin. Si eta beak kerok sarua anjing si eta tah. Cicing atuh kieu-kieu. Emang keur mana yang boga motor bodong, cari vaksin deui. Emang bener mana yang divaksin san? Geus. Wah bohong. Bener. Mana bukti Urang nanti antara ngabohong we kieu. mana bukti ningali? Aduh, oh iya bolongna gede sumur kieu Bener. bener mana pisan. Macan. Oh jika itu di ngukur jalan tuh tapi kan ka Garut tuh. Wah. Panas, ame bisa pikir. Balik ke Argentina. Urang erek ke Brazil. Iya mah jadi siapa yang mana diinterogasi ke polisi tah. Lebok sia motorna ditilang we. Mampus. Ngomong naon? Ka polisi. Ngomong naon ka polisi? Bapak polisi ka imah urang. Naon? Apa polisi ka imah urang? Gara-gara maneh. Maneh ngomong naon ka polisi ngomong naon? Dapat asli ibu asli. Sabar, tenangkan pikiran, tenangkan. Salik, kelanya Bleng, sabar. Udah ka mana? Ka mana kabur si eta boga salah teh kabur gitu.